tampil milik rezekina supados insyaallah tiasa ngabantosan kana kahoyong arurang kitu hoyong ngabantosan ka emak kitu. Upami seueur anu donasi anu ieu nama ke kaluhurna teh uang omean ame teu balocor ame teu ieu mugia sing seueur anu terketuk manahna anu aya anu gaduh rezeki nyisihkeun sapali-sapali ku cukang lantarana grup FB Maca Prak Sunda sareng PWG mata tegaduh anaknya gabungnya. Oh kongsi gaduh kan maot gitu. Oh nuju alit kene. Alit ding anak mun aya mah di berbunga apa maget hiji oge. Keun wae mah ayeuna nama kapan titim Maca Prak Sunda seueur keun bae engke dilalongokan teu PWG seueur kitu. Ulah ngaraos hirup nyarira gitu si emak da loba dulur. Ieu di dieu. Alhamdulillah ku cukang lantaran epi ieu ge ngarariung kabeh ge asal mah teu karenal teu warawuh ieu teh mah duka arurang mana wae. Alhamdulillah ku aya acarana. Buka di tilu anak bisa reuas raja nini. Mun tadi abi nu ka dia sareng Oh iya Ibunya bapak tadi mah. Tah ieu tebih-tebih paketu PWG dongkap ka dieu tadina mumpung aya program bakti sosial ka para janda anu kirang mampu sareng lansia anu kirang mampu di seputaran Ciamis. Nang katupura kayan ngantun kue pan kemate anak-anak aya kue tanah.